Eh. Ah. Hujan seraatannya euy. Wah, mending capek dia mah. Dadunungan mau ka dieu meureunna ah. Kaning mitoha yang sampo cenah jeung hui. Kurang teh ngeulah ka kebon ah. Juga naik barudak dia tuh. Anak buah teh urang kerahkeun. Eta jelema tuh kabalegan pisan teu kanu hayam teu titanuan sawah. Nah, boga anak buah teh belet-belet deui gitu. Tak kuat. ESW. Ceng. Ceng. Oh. Ceng. Maot gitu. Udah. Kayak aing belagu gitu ke jalan. Kita nungguan sawah ngabuat ngedon hees. Untung nyingcet, teh aduh bahaya. Cik sekali deh. Puas. Bo atau nu hees. Udah kahuruan. Naon? Ai bale hees wae. Katunu atuh capek. Naon di ngalajukeun segala. Kesampingan dah tuh urang teh boga domba, boga parabaneun. Itu buat itu deui kagok-kagok meuning. Hujan, pan bieu mah hujan ngabuat. Mana mah lieur. Hayam titah ngapikeun nang di Thailand. Jolo eueuh nu maok, ayeuna titah ngajaga sawah kadon hees. Sawah orang ker kitu atuh gebret hujannya. Ngiuhan orang sama nyawa hujanan itu bos. Apaan tuh? Naon? Cok si Sarban. Hah? Ayam teh goreng cenah teh. Si itu ngomong? Heeh. Kelo kahina pisan teh jelema. Eta mah ayam ti pasir kaliki cenah butuh. Ngomongna di Thailand panan apal. Da teu percayaeun situ mah ngomong ayam butut naon cenah. Ayam ieu cenah Abang ayam. geus eleh manehna mah. Ayam eles cenah eta mah. Si Sarban ngomong. Heeh, Keur ambek kieu teh. Teang ji. Malahan mah Heeh. si Sarban ayam teh titah diopo. Si Sarban eta ngomong gitu. Asli urang mah da bebejana ge naon cenah lain hayam transparan. Ngomongna teh Hayam menang nganyuk bareng teh dibayar cenah eta teh. si Sarban teh kitu sakan manehna eleh hayam kemari teh dengan leweh teh. Oh, tuh Apa serangan? urang. Kicara teu geunah urang. Yo, bejakeun mun panggil si Sarban. Heeh. Cek urang itu kudu teh pacatek jeung di pelanung gitu kang balon gitu. Oh. Heeh, Bejakeun cek urang gitu. Mere duit mah ngabejakeun. Pere atuh. Sabaraha? Biasa ke ditransfer ke urang. Sok waduk Bener. kamari waduk. Geus apalan leungit hayam nana nya. Bejakeun pokona mah. Heeh, atuh urang balik heula, Bos. Yuk, Yo, Roma can diparaban heuh. harus simpi. Ke kurang dibejakeun heuh. Jik bejakeun si Sarban dagoan gitu di dieu lah. Ayo, Bos. Ayo, sok. Aing teu ngeunah ku si Sarban asa dihina. Majarkeun teh hayam na nganyuk lain di Thailand sakitu nang di Thailand 7 poe ti ka jeung gelut. Lah. Puasa. Wah, aing ditipu. Mau ngana aing teu dibayar sia. Gara lembut sia. Ayo we ngungkuk siga bagong kieu we. Hari maneh
ngesidik kurang malempang na tungkul mana nu neuleuh ka sisi mana da lempang malen ku pan ku kokot dah sampean heueuh pan urang teu nempo heueuh urang kitu tak mana teu nempo cik nyingcat ka sisi tuh panan tadi gitu ku daun cau itu hujan ciremisna pucuk cau tah hujan lain joget orang lain minta joget mana tuh balik kurang mah tuh di mana kebon orang aya nu eta teh bisa aya nu ngaprak tuh inget tengah dagoan kebon mana urang terus di mana tuh di sawah geus ngarit atuh mana jukutna aya can dibawa ke make motor atuh motorat hirup loba gaya geura terus tujuanana mana enak ke mana nyokot motor balik lah mana mah apa mana tubruk dulunya ka urang pada kamari mana ayam ke heula anak ngewa naon salah naon urang ke mana atuh nya ngabisi we urang pada anak buah si Kadin mana geuleuh ka urang wah jadi jelema mah ulah kitu urang mah tara geuleuhan ka jelema tapi bener casola atuh oh ayam mana nu eleh kamari oh terus ayam butut cenah eta teh cek si Kadin asli beuh eta jelema ayam butut kudu diopor tah aya opor teh lain anu sok goreng nih kitu-kitu nya opor atuh iya eta mah oh nama cek si Kadin mah ayam mana mah ayam butut cek si Kadin eta teh kudu dipencit ayam naon cenah ayam sayur gitu mana teh saceng bohong asli urang mah tara ngabohong dosa ngabohong mah teu naon ngomong kumaha wae eta si Kadin teh pokona mah ayam opor ayam kudu diopor ayam butut ayam butut ayam sayur nu kitu mah cenah ayam bahanjang jadieun roiko ayam butut pokoknya mah goreng cenah cek si Kadin teh ayam butut ayam para belele ayam begang ayam jang bahan roiko begitu mah cenah cek si Kadin teh kela dijen roiko eta si Kadin bener wanian ngomong gitu pejakeun cek aban kelut gitu di mana wae ge jadi gitu amarah ye nafsu nu mata kaduhung tah sabar nafsu ieu teh sok susulan sabar mana ampun susulan atuh urang mah bohong dia mah deui urang di dagoan di saung urang rek mere buru mah transfer siap jadi moces muah asa ku teu raos hayam urang si jinga teh beuh kuat ka dihina kuat ka dijeun opor teh mah bahan roiko teh mah beuh kaget teh Kadin cacakan geus eleh puasa ku aing ditipu mangana aing teu dibayar sia gara leuwut sia ih aing masih sarban pokona mah rek jetot cukang irungna nya os nah imane si sarban aya kawani mah gelut pokona mah ngomong kitu bieu cari pokona mah bos ke mana rek disulan sarban cing mana gelutna doa aja ya mana cenah si Kadin teh sok leo dan wah wae ieu geus pecah ha waktu ieu teh waktu laki kaget cinglanan nah gelut pada kau bro kela tahan maksudnya nyebut ayam di Thailand pokoknya orang dengar lah kemana
Samaruk kurang kayak ngeunah gitu. Samaruk sama rasuk. Pokoknya terus asa dihina. Naon maksud maneh hayam urang kita dijieun bahan roiko cenah. Bacara pisan teu leula ai kemale. Pokoknya ulah kemale. Sopan ieu teh Teu sopan. leula pokoknya. Teu sopan lepaskeun heula. Naon? Naon ge kudu aya bukti heula. Ai maneh ngomong naon ke si itu. Wajarkeun ayam urang goreng, begung. Dia tadi dijieun opor, kari-kari bahan roiko. Eta teh si jinga teh ye. Ku urang teh diurus di orok berem. Dileleti. Wah, Asli. pokoknya. Eh, Pokoknya. cantam. Pokoknya geus lieur. Geus ya nama kayak mana kumaha mah jadi we. Kalau pokoknya mah. Ya, jadi sok. Bisa. Sok. Tak. Sok kira atuh. Sok. Besok buru. Oh iya, tah, milih tah. Iya tah. Tah, milih tah. Sok buru. Tah. Sok buru. Ya, sok kieu tah. Jadi ieu dimana ieu? Wah. Bener euy, jangan luat. Besok buru atuh pulang. Oh iya, Ieu lah sok. Mau malah mah. Buru. Mana? Oh iya, wah, iya. Jadi Ya, ya. ieu tah. Eh. Ieu dimana ieu? Ieu dimana? Ah, urang. Dapat bodoh, aing mah dapat bodoh. Si itu berarti buru. Puas. Puas, sok, dia sok. Wani urang mah. Cak. Puas, la. Buru ieu buru. Ampun, bos. Tong dipicen, bos. Coba deui, bos. Picen asasan, bos. Picen. Wah, picen. Ulah. Ulah, bos. Ulah, bos. Urang mah bohongan, bos. Ayo. Ampun bos, ampun mah kali-kali deh bos. Ah.